Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi nayara Kamina Juandi di kelas 11 IPA 2. Pidadangeut ieu abdi bade mapalkeun biografi ngeunaan salah sahiji tokoh Sunda anu kasohor nyaeta Ceu Popong. Dr. Rendah Hajah Popong Oce Junjunan atawa anu sering disebut Ceu Popong lahir di Bandung 30 Desember 1878. Anjeunna salah sahiji tokoh politikus anu paling kasohor di Indonesia. Anjeunna anak katilu ti 11 bersaudara. Dina geus 26 tahun anjeunna dikirim sakola ka SR atawa Sekolah Rakyat. Lengser ti SR tahun 1851. Tuluy nuluykeun SMP di Sumedang. Anjeunna sakola SMA di Bandung. Kumargi di Sumedang basa harita teu aya SMA. Pilihanna tumiba ka SMA Negeri 5 Bandung. Sanggeus SMA anjeunna nuluykeun atikanana di FKIP Universitas Pajajaran. Popong menakan karepna nyaeta dunia atikan. Saanggeus lulus di alma mater, anjeunna nyandak kasempetan pikeun jadi guru basa Inggris. Sajabat ti eta oge aktif dina organisasi. Kacatet dugi ka 2015 anjeunna aktif dina 36 organisasi. Sababaraha diantarana nyaeta organisasi Wanoja. Salian ti widang atikan perhatianana oge kana dunia Wanoja teh gede. Ceu Popong menang Lifetime Achievement Award 2017 dina malam penganugerahan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPD Jawa Barat Award ke-10 tahun 2017. Ceu Popong menang Lifetime Achievement Award selaku tokoh televisi Jawa Barat. Cekap sakitu wae anu bade dihaturkeun. Hatur nuhun ka perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Saya Ceu Popong, anggota DPR RI. Kegiatan saya begitu bangun adalah langsung mandi, sholat. Kenapa Cece langsung sholat? Karena saya bangunnya adalah jam 3.30. Nah, setelah itu kalau ada waktu ya berolahraga ya kan. Kalau tidak ada waktu, hobi saya adalah membaca. Saya ingin memberikan semangat kepada kaula-kaula muda bahwa jadi apapun, maka kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Itulah moto saya. Behind the scene. Ketuk palu. Apakah memang diperpanjang atau tidak waktunya? Ya, itulah pertanyaannya. Loh, itulah yang dipersoalkan tadi. Ini kan sederhana, Pak. Hanya untuk persetujuan diperpanjang atau tidak. Diperpanjang atau tidak. Diperpanjang. Tolong sekjen, mic-nya dinyalakan. Tidak usah, Pak. Tidak usah. Saya tadi sudah menutup toko. 3 kali ketok palu, 3 kali ketok palu. Mohon maaf pada yang kurang setuju. Ini tidak boleh ke sini. Segera diskusi. Ketuk palu, Bu. Ketuk palu.